eta aya 5 urang rerencangan nyaeta Emma, Silviani, Halimah, Violina jeung Sarah. Geus setuju ngagawean tugas kelompok balik sakola babarengan. Saenggeus baralik ka imam masing-masing jeung jam nu geus nujukeun jam 1:30, Silviani, Halimah, Violina jeung si Sarah barangkat ka saung. Ngan ukur si Emma anu henteu mangkat mah sabab manehna mah kalah sare Cibra jeung poho kana janjina. Si emang kemana ya? Jadi pas jam sangat jam sudah lagi yang kene wae. Babah manehna pohon lamun ayeuna ngagawean tugas kelompok. Dan bicara manehna urang teh kagoan PT manehna apa urang kaimana we nya? Berarti mah manehna keur ngadaguan urang. Boge si emangna aya urusan tapi poho merenya ka urang. Geus lah daguan heula sembari ngerjakeun. Aya Aya tuh. Maranehna oge opatan tuluy ngagawean PR babarengan, bari ngadaguan kedatangan si Emma. Saenggeus ningali jam tangan si Sarah nunjukkeun jam 3:30, ka tembong ti jauh aya budak awewe lulumpatan sabari mamawa tas sakola. Bukan benar, saya emang karek dafa. Tapi kunaon manehna lompatan juga di udah ganjing wae. Barudak, kenaon maneh sunggus-sunggus aya di saung apa teh sing kaberangan sakolana? Ya kan suara kene, emang pasti mana kan kudangnya. Mangkana nya urang kadang mah dipapatahan ke kolot urang tong sare burit-burit tah kana teh terus. Nya tuh hampura soal ngerjakeun tugas lagi ayeuna. Nya Nya tuh. mangkana si emang mah